Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deing sareng Abah urang ngalajengkeun nyaeta dongeng si Asep Arba Puspa. Kacaritakeun Nini Pangebonan jeung Aki Pangebonan. Biasa si Aki jeung si Nini Pangebonan teh sok naheun badodon. Naon cenah ari badodon teh? Badodon teh nyaeta bubu anu kacida gedena. Geus biasa di mana sabada maghrib si Nini jeung si Aki teh sok naheun badodon. Geus biasa si Aki mah nyaeta badodon teh ditaheunkeunna ka belah hilir. Ari si Nini mah tara biasana eta badodon teh ditaheunkeun nyaeta ka girang. Anu satuluina reupeting si Nini teh ngimpi karagragan bulan. Atuh subuh-subuh keneh si Nini teh bebeja ka si Aki. Aki, Nini teh tadi ngimpi karagragan bulan. Wah, biasana mah sok menang milik Nini, mugi-mugi we atunya pikeun urang menang milik. Nya nu baca buru-buru urang eta tempo atuh. Badodon teh dayeuna geus subuh geuningan. Atuh subuh-subuh keneh pisan si Nini jeung si Aki teh nyaeta turun ka walungan nu dipake naheun badodon teh. Anu satulina cingpeng atuh kadinya Aki tempo nu Aki sugana meunang milik aya laukan. Satulina si Aki nempo badodonna barang ditingali teh geuningan nyanyi naonan ieu teh meunang keuyeub-keuyeub acan. Ekeun bae da meureun milikna. Cingpek atuh kadinya nu Nini tempo. Barang rek nempo eta taheunan buron, badodon anu si Nini ngarasa kaget si Nini teh. Sabab dina eta badodon si Nini teh aya nu ngagebur herang. Walah, naon cenah nya? Tepi ka hurung kaluar nyata tina cai anu kaitu herangna katingali yen dina eta badodon teh aya cahaya anu kacida mancurna kalawan ngagebur. Buah-buah senaki jurig. Tong make kitu aya nyama urang amit-amit we ka Gusti Nu Maha Suci. Jurig nyingkir setan nyingkah, mun manusia atawa lauk kudu tetep dina eta badodon. Kitu ceuk si Aki jeung si Nini. Meunang sababaraha kali sababaraha balikan ngucapkeun kitu jurig nyingkir setan nyingkah, mun manusia atawa lauk sing tetep aya dina eta badodon. Anu satuluina si Nini jeung si Aki teh ancrub ka eta walungan anu dipake naheun badodon teh. Tuluina eta badodon teh diangkat ku si Nini jeung ku si Aki anu sakitu beratna. Tuluy we dibawa ka darat si mana horeng barang disidik-sidik yen eta anu aya dina jero badodon teh geuningan jelema. Tuluina dikaluarkeun ku si Nini jeung si Aki dina kaayaan eta jelema teh cing tempo kadinya Aki. Barang ditingali eta jalma atanapi anu aya dina badodon teh jalma nyaeta lalaki menika cida kasepna. Cing cenah sakadinya masih kene aya napasan, masih kene hirup atawa geus maot ceuk si Nini. Atuh dina waktu harita si Asep teh ngulisik karek sadar tina kapiuhanana. Sabab ku si Asep teu karasa naon-naon waktu disungkrukeun atawa dikusrukeun ku si lengser kana jero walungan teh teu sadar nu matak teu karasa naon-naon ku si Asep. Barang ngabeuntakeun panonna eta si Asep teh ngarasa kaget. Lurat tereret teh ieu di mana ieu teh cek si Asep. Anu ulah tak geuningan masih kene hirup Nini. Oh cenah geuning eta duh cek si Aki teh. Anu satuluina si Asep teh nyata cengkat. Aduh cenah di mana ya teh? Oh kieu geura cenah. Entong loba atuh lainna mah hayu urang ka imah we.
Anu satuluina teh si Asep teh dibawa ka imah si Nini jeung si Aki. Tuluina minangka tamadina eta di imah teh nyaritakeun sakumaha kajadian anu kaalaman ku si Asep. Cayeuna mah kieu we Asep, entong incah balilahan di dewe jeung Aki jeung Nini. Kabeneran pisan kieu da Aki boga pagawean yen tiap-tiap unggal poe oge Aki teh sok dagang kembang ka pasar. Tas si Nini jeung si Aki teh nyaeta boga kebon kembang. Tak gitulah pokokna mah geus cenah jeung Aki entong make ka mana karep di dieu tungguan eta kebon kembang bari urus cenah kitu ceuk si Aki. Isuk-isuk kene si Aki jeung si Nini mawa kembang nyaeta pikeun dagangkeun ka pasar. Sabot si Nini jeung si Aki ka pasar, si Asep ngurus kebon kembang. Anu satuluina teu kating ti mana atau jojerehem teh tak aya kuda anu kacida jangkung gedena kalawan eta kuda teh hidung meles. Atuh ngacak eta kebon kembang tepi kon kaweuh. Ruksak eta kebon kembang teh digalai ku eta kuda. Aduh si Asep ngarasa bingung duh kudu kumaha cenah eta kuda anu sakitu gagahna si Asep teu bisa ngahalangan karena eta kuda. Satuluina si Aki jeung si Nini teh datang ti pasar ngarasa kaget yen eta kebon kembang teh ruksak. Tuluy nanyakeun ka si Asep, teh kumaha si Asep dititah nungguan kebon kembang teh buat ruksak ieu. Ka mana wae atuh? Kawas tunggu tutung. Duh, mawi eta Aki, Nini, abdi teh teu tiasa nahan tadi teh aya kuda ngamuk di dieu. Abdi teu bisa nahan, teu bisa ngagebah ka eta kuda. Cenah eta mah alasan wungku atuh mina kata mah sabot keur kitu jerehem deui teh eta kuda bener. Yen ngagalai deui kebon kembang anu geus lepak teh digalai deui eta ku eta kuda. Atuh si Aki jeung si Nini oge ngarasa sieun. Aikan ningali nyata kayaan kuda anu sakitu jangkung gedena teh ngaruksak karena eta kebon kembang tapi kalempak kabeh kawas nu eueuh tadina kebon kembang. Wah cenah paingan cenah Nini urang disieun kitu. Paingan si Asep teu bisa ngahalangan cenah ka eta kuda. Sanggeus kitu eta kuda teles deui we ngiles. Si Aki nyarita ka si Asep, Asep kumaha cenanya urang mangkaning ieu teh jadi kebon kembang teh jadi pausahaan atawa pikeun urang nyetkeun kahirupan sapopoe ladang tina eta kembang. Si Asep beinget nyaeta ka si Arba Puspa teh ayeuna mah kieu we cenah. Nini jeung Aki peureum lamun can dititah beunta ulah wara beunta. Si Aki jeung si Nini teh ngagugu sakumaha anu dicaritakeun ku si Asep dititah peureum teh ngagugu peureum duanana. Sabot si Nini jeung si Aki peureum si Asep nyokot nyata buntut kuda tina sakuna tuluy diduruk eta buntut kuda teh. Sanggeus diduruk eta buntut kuda tadi kebon anu ruksak teh bet ajaib eta kebon kembang teh jadi readi deui jeung bahkan eta kebon teh leuwih alus tibatan mimitina. Sanggeus kitu si Asep nitah beunta ka si Nini jeung si Aki. Barang beunta atuh colohok si Nini jeung si Aki teh. Sabab ningali eta kebon kembang teh beuki alus bahkan leuwih alus tibatan mimitina. Tuh jani geuningan jadi buat alus deui teh kumaha asa araraneh ceuk si Aki jeung si Nini bari jeung ngarasa bungah oge. Si Aki nyarita ayeuna mah kieu cenah Asep. Anu dagang kembang teh anjeun
Ayeuna sabab kaula ngadenge tadi di pasar jelema nyaritakeun yen di kanagaraan atawa di nagara teh aya saemara. Saemara nyata putri rek ngalungkeun carecet. Ceuk dina eta saemara sing saha jalma anu kaentepan ku eta carecet, lamun lalaki anu masih kene ngora pasti bakal dikawinkeun ka eta putri. Lamun teh mah kolot atuh bakal dijadikeun jalma-jalma anu kadeuheus nyaeta di karajaan, boh lalaki atawa awewe. Atuh si Asep satuju sakumaha ceuk si Nini jeung si Aki yen anu kudu dagang kembang teh nyata si Asep ka alun-alun nyata nu diayakeun saemara teh. Anu satuluina si Asep sasadiaan kalawan mawa kembang di hade-hade eta jabab rek nyata didagangkeun ka tempat saemara teh. Bener weh, di alun-alun geus dipasang nyata papanggungan di tengah-tengah kalawan tenda-tenda kalawan kursi oge pinuh. Dina eta papanggungan teh nyata kursi pikeun raja, pikeun putri oge pikeun para penggawa. Atuh dina waktu geus ngajajar para penggawa, para pedagang oge teh dagang sagala rupa lalu sakurilingeun eta alun-alun teh. Rame pisan surak eta nu lalajo kana eta hayang nyaksian kana saemara teh. Atuh raja geus marentahkeun nyaeta supaya wawancara yen rek dimimitian eta saemara. Atuh dina waktuna eta putri teh ngalungkeun eta carecet ka luhur. Tuh tingali kamana tah eutepna kamana muragna. Ceuk eta jalma-jalma anu aya di eta tempat. Sakabeh panon jalma-jalma nu aya di dinya teh ningali kana eta carecet anu dialungkeun ku putri. Eta carecet teh kawas manuk anu ngalayang di luhur. Eta pada ningali kamana muragna. Nyoloyong eta carecet teh kabeneran nyata kasih Asep nu keur dagang kemang teh. Wah tuh kaditu cenah kaditu ka tukang kemang cenah. Atuh pada moro kadinya bener cenah kadinya. Ayeuna mah cenah taikeun cenah eta ke sida naik cenah ka panggung cenah kitu eta anu tukang kemang teh. Tuluy we eta si Asep teh pada minangkata mamuru kalawan dibawa eta si Asep teh ka papanggungan. Bener jadi disingarepkeun ka raja turut didatangkeun nyata ka eta putri-putri oge teu sak deui yen kaula cenah geus kungsi panggih jeung ieu tukang kembang. Tah lamun kitu mah ayeuna ceuk raja mere kaputusan yen ieu teh meureunnan pijodoeunana piki putri. Tapi dina waktu eta ceuk si lengser nyarita pangheulana nyari teu satuju kulantaran cenah minangkata mamanya tak kaula cenah apa nu meunangkeun eta putri teh. Menang ngarebuti buta teh kalwan kaula cenah nu mayan lage. Para penggawa oge mere panyaksen lain cenah. Sabab cenah si lengser harita teu bisa teu mampu ngalawanan eta buta. Para penggawa oge nyaritakeun yen kaula oge teu mampu ngalawanan ka eta raja buta anu maling putri. Atuh geus kitu ayeuna mah cenah kieu we sok saemara cenah saemara deui salian ti eta teh ayeuna mah urang pa alus-alus cenah paseungit-seungit tai we cenah. Aya nu kitu ngagorowok yen cenah. Nya cenah teu naon lah. Nya atuh si Asep oge ai ge kitu mah nya teu naon cenah kaula oge ai kitu mah kahayangna. Tuluy we minangkata mah urang paseungit-seungit tai cenah gitu. Atuh sakabeh anu aya milu saemara di dinya teh nyata paseungit-seungit tai. Cing sok cenah ai pek teh heuh kangaranan pedut da geus bararau kabeh oge.
nya anu si Asep mah kulantaran aya minangkata mah naon betulung atau bantuan ti Arba Puspa teh anu jadi kuda kukutanana nyata caritana anu si Asep mah seungit kajen teuing tai tapi seungit sarerea sok amuan sok cenah. Anu satuluyna raja mereka putusan yen eta si Asep teh jadi jodohna si Putri. Ya nu sabenerna nu jadi aki-aki oge sabenerna mah eta teh keajaiban yen anu jadi aki-aki teh nyeta kuda si Arba Puspa. Sabab eta mah lain kuda biasana tapi kuda keajaiban. Oge bisa disebut siluman. Rupina kuayana ye dongeng teh sing ngajadikeun panglipur kalbu oge pangbeberah kana manah cak we dugi kadinya nya hapunten samudaya kalepatan naba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.